Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah ya khaliqal bashari. Bismillah. Wal aslu fi wujubil qiyam dina bagian katilu keneh rukun salat nomor katilu nyaeta nangtung pikeun jalma anu kaduga lamun salatna salat fardu wajib bari nangtung. Kaduga nangtung maka bari diuk, kaduga diuk maka nyangigir, kaduga nyangigir nangkara. Tapi nangkara ke aya aturan kanyat bari isyarah sok wajib isyarah. Teu kaduga isyarah geus teu bisa boro-boro ku sirah ungkleuk sekalian ruku nya ungkleuk misalkan. Po bibir panon ge teu bisa. Maka berjalankeun bae rukun salat dikabul geus teu bisa bacaan naon. Mana dalilna teh ieu? Wal aslu fi wujubil qiyam tengahna eta 1 2 3 4 5 genep ka genep aja tina asal itu. Coba diajar ngalogatnya untuk ke pulpen. Wal aslu eta Aldi Udin mana pulpenna maka eta. Beaku pulsa beaku ngawipi lah. Walastu jeung ari dalil fi wujubil qiyam dina wajibna nangtung ke salat eta qaulu dawan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih kene sesi mauludnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi washabihi wasallim. Qalu wa tadauhan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul ku abdi sadaya ayeuna di aos cariosan Kanjeng Rasul. Kasa kapungkur ngadawuna Kanjeng Rasul di Imran bin Hissin
Kanjeng Rasul paling rindu nu paling dipikarindu ku anjeunna nyaeta umat anjeunna anu teu pernah ningali kula nya kitu soal anjeunna. Berarti saya urang teu pernah ningali Kanjeng Rasul tapi iman kan anjeunna. Eta ngantos isukan. Ka Imran bin Hisin wa kanat bihi bawasiru. Eta Sayyid Imran bin Hisin teh gaduh panyawat bawasir bisul. Saur Kanjeng Rasul teh kieu sholli qaiman. Imran anjeun kudu salat bari naon? Nangtung. Pailam tastati maka lamun teu kaduga anjeun pakoidan maka salat bari diuk. Pailam tastati maka lamun teu kaduga anjeun bari diuk fa'ala jambin maka salat bari kablah, maka tepan kablah gigir. Nah tepan kana gigir maksudna nyangi. Ruwiya hadil ahwal salasa al-Bukhari. Riwayatkeun kana ieu tingkah nu tilu nangtung diuk nangig gigir yasa Syiburi. Zadan Nasai al-Hatar Rabi'ah. Imam Nasai manambihan tingkah kaopat wahia kieu saurna. Jadi riwayat Imam Nasai mah Pailam tastati pamustalqian, lamun anjeun teu kaduga bari nyangigir maka nang karak. Diteraskeun bahkan maos ayat Quran la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah la yukallifu teu maksa. Wallahu a'lam biradih. La yukallifu teu maksa Allah gusra nafsan ka awak-awakan illa wus'aha kecuali kana samampuhna, kecuali kana anu dipika mampu ku eta nafsan. Henteu aya pemerdi, teu aya paksaan. Sakadugana tuh kadugana dina nu sajen oge nanya puasa sarua kitu sakadugana. Teu kaduga bener-bener teu kaduga silakan teu puasa. Naon ai basir tadi teh bawasirnya bawasir basur wal basuru jeung ari basur kila diucapkeun waramun ai basur teh tabareuh tur biyahu tabi'ah ila kulli maudiin min badan anu watak nganapikeun kana eta bareuh ila kulli maudiin ka sakabeh tempat min badan dina badan. Jadi watakna tina boga bareuh eta teh bisa nyumebar kana sakabeh badan nya bisul. Bisulna mah dina belah naon deung? Na bujur, doana naon na bitisnya tapi panas dingin segala rupa ka mana? Ka luhurnya. Yak balua nu narima itu waro marutubata kana babase minal makadati tina kayak kumaha beda tina tempat beri tu alun saya ini sareng tina dakar wal asfal. Oh iya lain beda deh. Lain bisul minal makadati na tempat tina biri taun saya ini sareng endog dua lalaki endog dua wa aspari sareng pirang-pirang bibir nu istri berarti nya oh iya mah lain berarti lain bisul naon nya basul teh naon bawasir teh naon kana teh ala naon ambeyan nya ambian kita tasawuf Kanjeng Rasul kas Sayyid Imran bin Hisin soli qaiman teu kaduga nangtung bari diuk teu kaduga diuk bari naon bari nyangigir teu kaduga nyangigir bari nangkar. Walam jeung nyawa anjeun teu teraskeun mangsa dikagok. Anna Sayyidana Imran saestuna Sayyid Imran kana eta bukti tu Sayyid Imran eta min akabiri ayani ashabi Rasulillah ti sawari pirang-pirang gegeden
Gegedean teh naon tuh? Ha? Ai gegedean teh model dina naon? Pokokna mah itu mah jelema gede, jelema galede eta mah tah. Gegedean para juragan-juragan min akabir ayani ashabi Rasulillah di pirang-pirang gegedean pirang-pirang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi gegedean para sahabat Kanjeng Rasul kila bahwa bahkan dicaritakeun naon anna malaikata sayana malaikat eta kanat terus pirang-pirang malaikat taslimu eta uluk salam malaikat alaihi ka itu Sayyid Imran jiharon bina terang-terangan. Wah masyaallah malaikat terang-terangan uluk salam ka kanjeun gara-gara teu damang. Gara-gara tadi non teu damang non basil non bawasil nya non ambien banyak basur yang tempo dah gara-gara teu damang mimarodihi pala masyapa tulikan maka samang-samangsa tidak cager itu saha itu Sayyid Imran bin Hisin mimarodi tina teu damangna Sayyid Imran bin Hisin bidawatin Nabi kalawan doa anak anjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul kan ukun kasa Kanjeng Rasul ya Rasulullah abi oyong didoakeun naon maneh yang damang hayang naon tah hayang damang kumaha suruh Kanjeng Rasul moal hanyaka maneh kana terus kitu nya moal hanyaka kitu maneh moal hanyaka naon maneh moal Kanjeng Rasul kana yang damang sabaraha kali saudara doakeunlah kusa ku Kanjeng Nabi maka damang lah eta Sayyid Imran ketika damang ihtajabat maka narima kahalang anhuti Sayyid Imran sa malaikatu pirang-pirang malaikat kahalang maksud kahalang teh teu naon teu aya uluk salam deu kamana ieu para malaikat yang biasana sok uluk salam ka kuring jadi naon jadi eueuh sanggeus cager. Maka fasyaka telah unjukan Sayyid Imran di Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihtijaba malaikati anu kana narima kahalangna pirang-pirang malaikati Sayyid Imran. Gusti Rasul abi biasana masuk ka sumpingan para malaikat uluk salam ka abi ayeuna mah atas damang jadi naon janten teu aya tayan uluk salam. Kumaha walaran Kanjeng Rasul faqala atas ngadau Kanjeng Nabi lahu ka Sayyid Imran ihtijabuhum angka bisababi syifaika. Ayeuna narima kahalangna para malaikat angkat ti anjeun eta bisabab sifaika sabab cagerna anjeun beda anjeun cager ke malaikat tidak datang. Oh gitunya Kanjeng Rasul kumaha walaranana tah panyuhunkeunana Sayyid Imran faqala atas ngadawuh Sayyid Imran lalu ka Kanjeng Nabi ya Rasul doakeun abdi Allah ulah doa Gusti Allah ka Gusti Allah bi audil marodi kana balik deuna gering kana baik deuna naon ya Rasul doakeun dia atuh abdi hing naon sing gering di cara bareto kitu nya doakeun aya naon di hayang gering masyaallah bongan malaikat teh naon teh sumpingnya doakeun ni falamma ada lahu maradu doakeun ni ka Kanjeng Rasul nya balik dina wana gering nu bareto falamma ada maka zamang-zamang sa kembali lahu ka itu Sayyid Imran naon maradu geringna itu Sayyid bin Imran adat maka balik deui ngalayat adat bisa ngalayat ben salahu ka itu Sayyid bin Imran sa malaikat ayustajabu maka dijabana doa-doa indah dikrismihi dina nalikanya nutur namina Sayyid Imran karomatan karena jadi karamat lahu pikeun itu Sayyid Imran dugi ka maotna kitu kanya dugi ka maotna didoakeun deui Kanjeng Rasul tidak mang deui nyadap sarumping deui para malaikat bahkan jadi karamat katanya ketika ngadoa nyebat namian anjeunna jadi naon tah diijabah ya dengan sok dipakai ku ahli sufi mahnya bikaromati saha misalkan nyebut paling ulah harma bikaromati Sayyidi Syama Abdul Qadir misalkan tah ngadoa tuluy ditungtungan kan tah
Ya Allah mugi Gusti ngaijabah kalawan karomatna Syekh Abdul Qadir misalkan atawa sesa angot anu boga silsilah kan gitu tanya silsilah guru silsilah guru sampai ke Kanjeng Rasul osok make naon make wasilah doa tungtungan doana kalawan karomat guru disebat ke ngaranna gampang diijabahna teu karomatan lahu kitu teh nya. Jadi uluk salam para malaikat leuwih naon tah leuwih dipika butuh leuwih dipika hayang daripada cager tong didoakeun deui ku Kanjeng Rasul nepi ka teu damang deui samaotna cenah teu damang. Parun ari eta hiji cabang aya cabang parun lawalau toro ajeng lamun anyar datang naon al ajzu apes fi asna is-sholati dina tengah-tengah salat ata maka ngadatangkeun si jama bimakduri kana anu dipika mampu ku eta si jama. Kumaha lamun keur nangtung urang teh salatna bari naon nangtungna ujug-ujug teu kuat nangtung teh leuleus we kedepruk teh kana naon diuk atawa kram mendadak atawa misalkeun geus biasa geus naon tah geus biasa teh geus boga kabiasaan nangtung saeutik pokona mah teu kuat suka ngadepruk lah tah maka ata bimakdu rihi datangkeun bae kana dipika mampu ketika teu kuat nangtung maka gek bae naon diuk eta teh gek bae diuk salatna nya kitu deui sabalikna kama laut atil qudratu fi asnaiha ketika datang ka kawasan ka kaduga naon ka kaduga kabisa kamampuh ke tengah-tengah salat tadi teh salat bari diuk misalkeun ngan dirarasakeun keke asa kaduga yeuh yakinnya mah asa kenaon tah asa kaduga maka kudu tah naon tah bari nangtung celegeneng nangtung gitu nya celegeneng nangtung rupa-rupanya aya nu kumaha make naon make diuk ieu kan hesenya naon pulang naon kitu teh ngabalikeun sukuna eta kumaha teu bisa ditilapkeunana meureun teu kaduga eta kabisana kitu nya keun ata bimakdurihi fa innahu yati makduri aidan wa tajibul qiraatu fi huwil ajiz kayak kemana maksudnya ya wa tajibu jeung wajib naon qiraatu maca fi huwil ajiz dina turuna jama'an teu mampu li annahu akmalu mimma badahu bila pinuhu dil qadir fala tujuhul qiraatu fihi liqudrati alaiha bima huwa akmalu minhu. Yo lamun keur maca Fatihah misalkeun lamun keur maca naon ta Fatihah keur nangtung keur maca Fatihah ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ieu geus kieu nya suku nya ta keur turunna kana naon kana diuk ieu mah moal kuat diuknya ta keur turunna kana diuk babacaan tuluy keun wajibnya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim wajib tulikeun tah babacaan beda jeung keur nangtungna anu naon anu mampu tadi teh keur maca Fatihahna bari naon bari diuk dirarasakeun asa kaduga ya bari naon ya bari nangtung maka eta mah teu meunang babacaan teu nyukupkeun babacaan keur naon keur nangtung jadi kudu ngadaguan lah nepi ka mana ka nangtung kekara tuluy baca Fatihah tuluy baca Fatihah naon sababna nu tadi nu bari turun wajib maca sabab
kitu mana liqudrati alaiha fi ma huwa akmalu minhu karena mampuna si jama alaiha kana maca Fatihah fi madina tingkah huwa anu ari tingkah eta akmalu leuwih sampurna minhu tibatan kitu tingkah anu samemena tadina kan keur naon minhu tibatan timahu akmal minhu tibatan kitu kamana nuhud minhu tibatan turun kenang tung kan aya syarat salat kudu aya rukun salat kudu bari naon nangtungnya mun teu kaduga bari diuk ieu keur tengah-tengah maca Fatihah teu kaduga nangtung maka keur turunna teh wajib naon tah maca tuluykeun maca Fatihah. Naon sababna sabab mampuhna jelema kana naon kana maca Fatihah bari nangtung anu eta nangtung teh leuwih sampurna daripada tingkah turun ke anaknya daripada angot geus diuk. Beda jeung sabalikna mah arek menuju anu leuwih naon leuwih sampurna keur diuk asa kaduga yeuh bari naon bari nangtung berarti arek menuju anu leuwih sampurna maka daguan lah nepi ka naon nepi ka nangtung geus parat nangtung kakara baca Fatihah kitanya kara baca Fatihah mana panjang mun dipanjangkeun mana palau qira'a bima huwa akmalu minhu falau qara'a fihi syai'an adahu walau qadara ala qiyam falau qara'a bahkan lamun keur nangtung teh nya maca naon nuluykeun maca Fatihah maka wajib dibalikan deui geus tepi ka luhur wajib naon tah balikan deui Fatihahna walau qadara ala qiyam badakirati wajib qiyamun bila tumaninatin yarkaminhu wa inna malam tajib tumanina fi li anna ghairu maksudin nafsi wa in qadara adal kafaku kumalamun mampuhna teh kana nangtung sanggeus maca Fatihah walau qadaro ala qiyami lamun jelema mampu kana nangtung sanggeus parat maca Fatihah ke salat diuknya misalkeun agana naudzubillah nyananya salat bari diuknya geling dirarasakeun geus parat maca Fatihah teh waladhdallin ki asa kaduga bari naon ye bari nangtung teh maka lamun datang ka mampu sanggeus parat maca Fatihah wajib nangtung bila tumaninatin tanpa kudu aya tumanina jadi teu langsung kana rukunya nangtung heula ajag heula tanpa teu kudu make tumanina tuluy ruku keur naon teh keur diuk kana nya keur diuk maca naon Fatihah ihdinas siratal mustaqim bikawalad dolin kiki asa beda ye suku teh asa kaduga ye dicobaan caleg geneng naon nangtung ta sanggeus nangtung tuluy ruku teu kudu tumanina nangtungna teu kudu tumanina tuluy ruku qabla tumanina liar kaminu amih supaya ruku jalma tina nangtung wa inna malam tajibit tumanina tu pastina teu wajib make tumanina li annahu ghairu maksudin li nafsi sabab yaitu nangtungna teu dimaksud kumaha lamun datang kemampuna ki wa in qadara alaihi lamun mampu jelema kana nangtung teh pirukui keruku qobla tumanina ti sameme tumanina intasoba maka teu kita meladi ruku kana batasan ruku lihat main supaya tumanina ke diuknya aya rukuna nu bade diuk kumaha kan ruku anu bade diuk teh kumaha salatna nya ku dongko pokona dongko si naon si tarang asal aya hareupeun naon mah jerempling itu ka mana sare wah si mang sare si neng sare wah tali breng woi bangun bangun bro
si neng sare sugan teh naon ruku keunya ananya rukuna asa bae non teh alusna ruku teh pang saeutik-eutikna ruku anu bani diuk teh asa tarang handeupeun handap malempengan kana naon tah hareupeun tuur nu paling utama nama si tarangna teh sing malempengan kana naon pang sujudan gitu kanya teu keur ruku misalkeun ke asa kaduga ieu bari naon bari nangtung kumaha tadi dinya maka nangtung tuluy nangtung sampai ka memeh tu mana bieu teh mana qobla tumakninah lamun kaduga ruku lamun kaduga kana nangtung dina keur ruku samemeh tumakninah memeh para tumakninahnya jadi keur maca Fatihahnya nanya waladhdallin pas arek ruku asa kaduga bae naon we baina nangtung maka kudu kumaha celegenang kana naon kana tuh kana ukuran ruku langsung kita manya kana ukuran naon ukuran itu manina di mana bari ruku anu bari nangtung pa ini tasoba summa raka'a amidan aliman batolat sholatu li annahu ahdasa julusan lil kunuti ma qudrati alal qiyami mana fa inin tasoba salah fa inin tasoba azumma raka'a amidan aliman batolat sholatuhu lamun ajeg tuluy ruku ngajaja batal salatna ubada tumani ati faqad tamarukuhu walau qadara ali bihi tidak kau batal salatna rada lumayan ini rada dekok rada jero ya tadi teh anak teh keur maca Fatihah bari di diuk waladhdallin pas ruku Allahu akbar encan para tumaninah geus naon tah mampu nangtung maka wajib naon kana nangtungna batasan ruku ulah ka dieu heula kana langsung batasan ruku lamun ka dieu heula jeung heula batal naonna salat kulit ruku batas itu gitu Allah rada hieu oge nya kumaha lamun geus sampurna tadi geus sampurna tumakninah ruku nu bari diukna teh geus naon geus sampurna geus tumakninah waladhdallin amin Allahu akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdi geus tumaninah nya tumaninah sakaduga naon tah kaduga nangtung maka eta geus sampurna naonna rukuna kana naon atuh tinggal langsung kana naon nangtungna kana tidak eta mah nya langsung nangtung tidak rabbana lakal hamdu teh nya terus langkah-langkan bajunya tapi lamun keayaan seperti ini nya kudu kitu langkah nu praktekkeun mun kita deui nya lah cenah da sakaduga lah teu kaduga lah cenah ribet kudu naon nya nangtung nya diuk nya terus ila dirukun pa ini tasoba sumarakan pokoknya mar walau qadara alai pilih tidak qabla tumanina qomawat ma'anna kumaha lamun mampu datang ka mampuhna teh keur itidal sameme tumanina maka nangtung heg tuluy tumanina wa kada ba'daha in aroda kunutan fi malihi
kitu deui sanggeus tumakninah lamun rek maksud kunut dina eta tidak maka nangtung eta ogenanya. Wa ila pala ya juzu qiyamu fa in kana ta'am qaidan amidan aliman batalat salatuhu li anna hadasa julusan lil kunut ma qudrati ala qiyam ulu ya ai nama keuni tidaknya tadi mah kenaon ta kerukunya datang ka mampu teh keur ayeuna keuni tidak Allahu akbar qula subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi sami Allahu liman hamidah encan tumaninah asa kaduga jalan legeneng nya kaduga maka kita langsung ka naon kana tidak ya robbana lakal hamdu mirus samawati saterusna nya kumaha lamun geus tumaninah tidak bari diuk geus tumaninah subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi sami Allahu liman hamidah teu kaduga keneh nya rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du asa kaduga tah geus tu maneh namanya tah asa kaduga kitu mah mana hegrek ngamaksud kunut lamun geus mana bete lamun geus para tumanina hegrek ngamaksud kunut maka kudu nangtung sarua kudu nangtung kunut nu mana nyaeta kunut da tempat nanya rakaat terakhir salat subuh ya subuh lamun dek tujuan kunut maka nangtung tuluy naon tuluy kunutnya nangtung tuluy kunut tuluy kunut wa illa lamun teu boga tujuan kunut fala yajuzul qiyamu maka teu meunang nangtung lamun moal maksud kunut mah ulah naon ulah nangtung geus naon tadi teh geus parat itidanya robbana lakal hamd baji diuk ya itidah baji naon baji diuk robbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du asa kaduga nangtung moal amal kunut tuluy naon tuluy kana sujud eta mah ulah nangtung lamun moal kunut mah teu meunang nangtung kumaha lamun kunutna bari diuk pada mampu bari naon bari nangtung paing kona taqoidan amidan aliman lamun jelema eta nu kaduga bari nangtung teh kunutna bari naon diuk heg ngaja maka batolat salatu batal salatna naon sabab li annahu ahdatsa julusan lil kunuti ma'al qudrati alal qiyam sawe eta jelema teh nganyar kana diuk pikeun kunut sarta kaduga kana nangtung hada idatola julusu teh lamun lila diukna kunut abatinya lila diukna jang kunut maka batal salatna jadi nganyar diuk pikeun kunut padahal mah mampu bari naon bari nangtung batal naonna salatna ngan lamun kunutna sakedeung teu lila eta mah palaya durol teu madarat kitu tanya ieu langkah-langkahan sih langkah-langkahan nu mraktekeun ge da naon deui da langkahnya langkah sebenarnya ada kaduga misalkan orang teh nangtung teh lumpang ge kanyat misalkan ngan ke pas posisi naon mang posisi sujud atau posisi diuk teu mampu teu bisa lain teu mampu hese teh gambaran boga naon boga penyakit teh nya kumaha tah ka itu mode kitu kana daliet oge nya jadi keur aina Fatihah makanya menyawad bari naon bari nangtung
bari nangtung ngan geus pas naon pas bagian naon pas bagian sujud ruku mun bisanya misalkan boga penyakit naon dina naon nabitis teh nya nabitisnya oh nah tah ikan kaduga nangtung mah kado kaduga nangtung mah berarti sebenarnya kudu baca paling naon ruku anya keneh nya nya keneh kan pas bagian naon sujud beuna kudu kadek heula nya ada hararese YouTube Badan ribet kitu namanya ya guys mudah-mudahan incalakeun kuat lada hese lebah kitu na jadi naon tah kan adek diukna hararese teh mun mudah-mudahan cala lagu teh sareanya atau uturan teh bisa non bisa bengkungnya bisa bengkung Roja ajiz saun kana ajuisian ka awsarian kati aju ila mudawati min wajil aini lastilko payajibu alaihi qiyam wala budaya alal qadri ieu teh wajib nangtung teh ka jamaah anu mampu kumaha anu teu mampu aya keneh panjang keneh wallahu a'lamu bissawab subhana rabbika rabbil izzati wassalamun ala mursalin Rabbin fa'na bima 'allamtana Rabbi fakina wa faqi alana wa qarabati lana tawassalna bitalimin antarzuqona wasi'a wa antarzuqona abdi tawassul pamurukan mugi Gusti kajembaran keamanan